Sumur Bandung, Sumur Karahyan, Sumur Bandung, Merek Karahyan, Karahayat Bandung, Sumur Bandung, Merek Karahyan, Kadaya Bandung, Sumur Bandung, Rahayuning, Dayeuh Bandung, Bandung 25 Mei 1800 JJ Raden Adipati Wiranata Kusuma. Kawasana teu loba anu apal kana tulisan di luhur eta tulisan teh prasasti jadi nu ti mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung Merek Karahayuan Karahayat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Nanjakal ayana Sumur Bandung teh teu loba dipikanyao boh ku urang Bandung sorangan. Boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna Sumur Bandung teh parenahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma II dina tanggal 25 Mei 1800 hiji teu jauh ti eta tempat diwangun oge di Masjid Agung. Pendopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh parenahna di tukangan kantor PLN cabang Jabar Banten. Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetan alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung parenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedung PLN padahal mun geus dijugjugna Sumur Bandung teh ayeuna diwengkon bagian tukang gedung PLN. Pangkus Kusnadi anu sepuhan di Sumur Bandung waktu jamanna keneh dina tahun 2005. Fungsi nyaritakeun sajarahna cenah ge kieu. Cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita samuli ti Subang kairing ku para panggoa Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Res di hiji leuweung anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunahnai kawuwuh tos jengkar ti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarandekeun salira kana hiji tangkal gede tetekan anu dicandakna ditancepkeun kana taneuh lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para panggoa satian. Kira-kira meunang panyepahan Raden Adipati Wiranata Kusuma II lugay ngadeg teras nyebut tetekana barang tetekan dicabut tina urut tetekan tea pangaburial cai. Cek ujaring carita salang saur panggoa tumaya gemparan gening tina tilas tetekan teh kaluar cai rupi eta cai naon nya eta cai Sumur Bandung cai nu isuk jaganing geto bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung waler Raden Adipati Wiranata Kusuma. Satuluyna cenah cek kasakten Raden Adipati Wiranata Kusuma nu jelas henteu samanda dina waktu sapeuting urut tetekan teh dijadikeun sumur teu aya anu apal kalayan pasti sabaraha jero Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaahengan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu fungsi saat jeung teu kapengaruh ku cai solokan. Cikapundung nu aya watenan tur kawates ku tembok gedung PLN. Cai Sumur Bandung camembrang herang lian ti eta. Nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawaya kudu tertib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh harita Pangkus Kusnadi teh atawa jalma anu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing sawae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan barersi atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung tur can tinggal ka cai sok parentah kudu wudu heula ka harti ari ku kituna mah. Lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadoa. Jadi pantes mun
Ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadoa jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di Sumur Bandung teu meunang heheot ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirompak cenah tinggal ngadaguan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di Kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara, dimumuletur, diwanohkeun ka balarea ieu haluyu jeung Peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sejarah dan benda kepurkabalaan. Tapi kumaha buktina teu kabeh urang Bandung apal lamun di sabuderan gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung anjeun sajarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna Sumur Bandung aya salureun gedong sabuderan gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung anjeun sejarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung diurus ku pagawe kantor PLN bawa bakal jadi situs taya ajeuna.